Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu anu mikaresepkeun aya acara dongeng Sunda Timanggaya dina cariyos Beurit Bodas bagian anu ka 11. Mangga wilujeng ngadangkeun ulah hilap channelna di subscribe. Anu parantos subscribe ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Wilujeng ngadangkeun. Kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang teh karaosnya ayeuna nincak bagian ka-11. Dongeng parantos dugi ka aya nu ngagegero arjalinya. Aduh, sedengkeun aya arjali teh tetanggana si Jendil urang teraskeun. Kitu nu kadenge sora ngagegero arjali nyaeta tetangga keneh si Jendil. Nu imahna lebakeun Aki Wiranta ku ayana kitu keur mawarni nguat-nguat maneh ngomong ti dituna mamaranehna semarancahan sugan-sug sangkan eta anu ngagegero arjali gancang eueuh ti dinya. Karuhun hampura di dieu mah lain imah arjali. Kaula mah teu kacicingan ku arjali, ulah ngaganggu, ulah kaniaya kanut aya di dieu sabab di dieu mah teu boga dosa. Tarahiri dengki tarajail kaniaya ka sasama umat Gusti. Bisi dedemit anu ti cai geusan mandi ti jalan pasampangan geura undur ti dieu lain kaula ngusir ulah rek ngaganggu kanu aya di dieu bisi aya pangabutuh atawa kahayang mah ku ilapat we tong nemongan tong ngadatangan pikasieun kanu aya di dieu geura miang deui ti dieu cek mawarni sedeng si Jendil mah geus dilak deui kanu jadi indung. Nuker ngomong taksiran ngerasa keheul dicarek ulah ngomong ieu kalah ngecebis. Ari tutas mawarni nyarita kitu ari geblug cenah kadenge sora nu ngageblug siga nu ngabebetkeun batu gedena keur. Geus kitu mah jep teu ngadenge sora naon-naon ari lain sora asa satoan. Cari cangkas jeung ciang-ciang katut londok. Tingkeureuleng kadan kalan kadenge anjing ngagogog ti jauhna hawar-hawar. Geus aya kana setengah jam ti harita. Kakara si Renjul jeung mawarni indungna teu pati sieun teuing sedengkeun Nyi Inah mah pamajikanana si Jendil masih keneh ngaleleper can leungit tina kasieun. Nya ari mah aya ku teu beunang pisan dicarek. Cuk uling ulah nyarita ieu mah kalah ngecowis ka mana karep. Lakeun wah antep nahakeun aku malah mun segeu ungah ka imah. Da mawani nying hareupanana. Sok ieu karobas jeung kasieun tadi kuring macana lolor pisan. Cek si Jendil kakara daek nyarita bari ngageleneng indungna. Ih, ari maneh yeuh kolot mah ngomong ge lain ngomong eueuh hartina atawa teu make jeung doa. Komo lamun ku umah teu dicaritakan kitu mah meureun nepi ka badug subuh ge. Moal waleh loba dedengean asa marukna bibir indung geger jaman teu puguh kitu. Indung mah babacaan sabisa-bisa deuleuh bising teh nyaho mah. Temal mawarni. Wah, ngaran jali-jali teh urang mana mah? Eta bieu kareung ku abdi ngagerongan jali teh. Para mitra sadaya. Ari jali teh moalnya maneh teu nyaho atuh sia lah Jendil. Maksud teh mun jali jadauh ngaran jali di dieu mah. Ih, jali teh arjali nu imahna lebahkeun bapana Kiat mah. Nu aya tampian geuning basa kamari papangi jeung urang di tampian manehna atas ngari-ngarit jarami. Inah ge harita teh ungeuk-ungeukan. Oh, Kang Arjali nu sok ngadu hayam mah. Nya si Arjali nu sok ngadu hayam. Nah, saha atunya nu ngagegerona teh da sora lalaki geus rada kolot. Make jeung datang ka dieu sagala. Nyi Inah rada talete. Samarukna di dieu we meureun nyai. Nu matak dieu kumaha dicaritakeun kitu oge. Yen di dieu mah teu kacicingan ku si Jali. Eta mah nya si Jendil. Eta nya si Jendil ari si Arjali pipilueun moro beurit jeung ngageun Kiat mah kitu Jendil. Mawarni ngareret ka si Jendil. Duh ngadenge beja mah nya we si Arjali pipilueun moro beurit mah. Sama lain si Arjali wae sanajan tatanaga loba nu marilu.
ngan kuring we jeung kita Taslim nu teu pipilueun teh nya teh sieun aya kejadian tema si Jendil harita nyarita sajelas. Kunaon atunya jelema teh pupuguh ngadon luas ngan aya beurit sanajan dibasmi mela moal beak-beak ayeuna dibasmi isuk datang deui padahakeun bae tong diganggu dangke ge pasti eueuh ku maneh tibatan kitu mah leuwih ngaruksak nya kana pakaya nya kana jiwa geuning eta buktina Ki Atma palastra nu alatan mah atas mayahan beurit mage nyarita kitu sotenan inah Jendil lain nyangka yen Ki Atma paeh diroga halaku beurit ngan ieu mah wuri-wuri ti beurang atas mayahan beurit ari peutingna korban nyapur kuntul karitu ngular gagak karitunggak moal neangan jurig teu kadeuleu geus pasti nu mayahan teh beurit cenah kitu lantaran beurit kungsi dipaehan ku Atma males pati meureun teh nu matak omat maneh mah yeu ulah rek pipilueun masing aya anu ngajakan oge cenah eta pakaya loba teu kaaralakeun bae dasar area oge ieu teu kaala jeung deui memang dan tunggal usum sok rajieun aya nu kaala nya tuh da nanaonan bari nagenya ngan aya sato sarua bae sato ge meureun hajangan hirup sabade urang nya maknya Nyi Inah Mairan tuh contohna Ki Inon minantina Ki Atma asal namanya kitu teu kaopang beurit ke kelenengan di imah sok terus di pahala di paehan ari beunang teh tapi ayeuna mah sanggeus manehna tara daek mayahan beurit geuning pakayana mulus pakena meuni aralus parena samala batur mah kakara rampak sarua jeung urang manehna mah geus raya-rayan koneng moal kungsi 10 poe deui ka ala geus gerang ngarampe ka ditu bising lieur mangkaning isuk kaboga pigaweun maneh teh Jendil cek Mawarni teu hararese atuh harita si Jendil oge para wargi jeung pamajikanana ngarampih ka kamarna kitu deui Mawarni sare ngarengkolan incun tapi si Jendil mah sanajan geus ngedeng oge teu daek kreup geus rek kreup teh nyah beunta deui geus rek kreup nyah beunta deui ngan kitu jeung kitu bae da eta teu boleh gegebegan bae tina alatan tas ningali makhluk nu pikasieun basa balik tas tahlil jeung palebe ari pamajikanna mah meuni kawas anu ieu we harita teh para mitra meuni asa diheulang ari antel kana anggal para mitra naon eta punten pamajikanna mah ai kawas selongeun maksudna ari antel kana anggal ari guher kere 1000 kali si Jendil meureum-meureumkeun panon ge waleh teu daek sare kalah kuniang cengkat komo ngadenge sora anjing ngagogog mah meuni curing hak ceuk pikirna sieun aya di dedengean samodel tadi nya eta aya sora awewe cicirihilan nu jejeritan malah aya nu ngagegero ngaran Arjali sagala nyedak kasubuhnakeun nu kira-kira pukul 3 si Jendil kakara bisa peureum taksiran pitunuheun geus datang rebun-rebun keneh harita di luar geus galecok anu ngaromong malah kadenge sora nu lulumpatan pipireun imah si Jendil korejat si Jendil ngorejat hudang meh bareng jeung pamajikanana wayah kumaha teh Kang cek Nyi Inah bari menerkeun gelung udara wayah kumaha tuh tinggal itu kana genteng kaca tuh sakit geus caangna teh ari eta saha tuh segala cok di luarnya siga nu rek garacong ning geus aya nu lalumpatan sagala kadengan mati pipir jut si Jendil turun tina dipan terus keluar ti kamarna katingali seuneu geus ngabebela di hawu si horeng Mawarni indungna si Jendil subuh keneh geus mirun seuneu lantaran si Jendil rek ngomean kurumungsa sumur ulu terak si Jendil ngalaan tulak panto hareup katingali tatangana keur ngobrol salenteng aya saurang lalaki tayalian ti Taslim isu keneh geus nyampeurkeun ieu geus kacaya can tanya Taslim bari ngajanteng deukeut golodog bari mencerong kana beungeut si Jendil puguh dewe kaberangan biasanya mah durug-durug subuh geus katampian ari peuting tadi kurang hees kemana wayak geus liar ti imah so mang bising boga meureunna boga gawe kitu mang teh isu kana isu tenan ngahajawer ka ilaing ari kitu aya naon itu ka dieu lain aya naon ari si lain geus ngadenge acan beja ngadenge naon ari mang rupanya dewek geus ngadenge beja itu Mang Arjali maot Mang mah ngomong teh sok ka mana wae jeung dipelendung atuh. Ye, eta si eta. Bener Mang Arjali maot tadi peuting-peuting kira-kira pukul 12:30. Balik ngomong teh tuh Mang Taslim. Astagfirullahalazim. Sing demi ieu mah lamun dewek ngomong tas teu puguh mah. Tuh tinggal itu batur geus rabul keur kadari itu. Cuman udah urang tanyakeun ka tetangga. Oh jeung we kali itu tanyakeun ku ilaing bisi dewek dianggap akon-akon mah.
Cerut si jendia turun tuluy nyamperkeun ka saurang awewe tatangana tas balik di tampian. Bisarmi, nanya Mang Arjali hilang. Nacanya ho kitu jendia. Nya hilang cenah mah tadi peuting tadi, kira pukul 12:30. Mingge kabejaan dia we ku tatangana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si jenil kakara percaya kana beja tisitna timang Taslim tuluy balik deui ka imah. Bener jenil. Ngawe atuh cek dia jangan deh cek Bisarmi oge. Geus maot cenah tema si jenil. Urutak Nyi Inah pamajikanana nyamperkeun harita teh. Bari ngajingjing emer leutik rek katampian samalah mawarni genorojo kalawananya. Angdeng teh Ki Arjali hilang jenil. Nya mah nu mata mau beja ge ieu Mang Taslim boro tadi nama. Kuring teh teu percaya ka manehna teh ari teh bieu kuring nanyakeun ka Bisarmi. Nya cenah cek pieu tatangana ge Mang ieu Mang non teh Mang Arjali hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waya kumaha Mang Taslim? Mawarni ngaranyu cek dulur mah peuting tadi kira pukul 12:30 bi. Mata kuring ka dieu ngabejaan si jenil bising canyahoun. Eta gering naon cenah Jang Taslim? Kateuing da cenah barang tanya ari perkara gering-gering nama. Lantaran kuring gancang ka dieu teh nya eta rek ngabejaan si jenil. Geura kacaya atuh ka ditu jenil heuh ka ditu jeung ini ina ke manyusul ka ditu. Kelana da gua di dinya Mang Taslim nya. Rek kacaya heula ye. Urang bareng mah tuh jeung ka dituna. Cek si jendia jerut turun dituturkeun ku Nyi Inah pamajikanana arinit katampian. Ari Mang Taslim unggah ngadagoan ditepas. Dekung sisa jam harita ge para wargi sadaya. Si jendil jeung pamajikanana geus baralik di tampian. Malah geus ka ari mah rap si jendil di baju kalawan calana diganti kuno bersih. Kitu deui pamajikanana disalin, rengse disalin koloyong Nyi Inah ka dapur. Bebeja heula ka mawarni anu keur ngahaneutkeun sangu poe. Ma abdi bade ieu nya bade ti heula we sangkang jendil nya. Jeung ka dieu ti heula keun ka marek dieu tas ngahaneutkeun sangu. Pokona mah nyusul ngantong lila we di ditu nya bising budak nyalaring. Temal mawarni geus kitu masih jendil jeung pamajikanana. Nyaeta Nyi Inah arinit rek nempo nu ka papatenan. Barang tepi nyawe loba jelema ngagarimbung di buruan jeung tepas samalah mah. Aki wiranta ge harita nyampak geus aya keur ngobrol di luar sehorengnya Mang Arjali maot. Kalacat Nyi Inah mah unggah nepungan kula warga nu ka papatenan nyampak pamajikan Mang Arjali keur auk-aukan ceurik ti peuting keneh. Anakna jeung incuna oge meuni reang cariri. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita si jendil tuluy nyarita. Geuning si Aki tangina si sukene geus aya di dieu.
Baya kumaha ka dieu ki? Tanya si Jendil bari gek diuk di jireun Aki Wiranta. Nu matak ti subuh dewek mah di dieu teh euy. Nah atuh deui laing wani ka karang ulumuy. Ugu kabejaan bieu ku ieu Mang Taslim boro tadina mah kuring mah teu percaya atuh kabejaan Mang Arjali maot teh. Ngancuk pisarmi nya cenah Mang Arjali maot. Eta nyeri naon Mang Arjali teh Mang Komar? Si Renjo nanyakeun ka minantuna Mang Arjali katelah Komar. Matak teu geuring teu naon ieu. Samalah sore nama ngahareuyan itu dini Karsim mangge nyaho sotenan basa peuting disusulan ku Ki Obed ngabejaan yen abah maot sakedapan mak mangge ngahulang atuh malah ngagelendeng ka si Obed lantaran teu naon tema Komar minantuna Mang Arjali. Eta kumaha warugana teu naon-naon Mang? Taslim mairan tumanya. Nya eta atuh lamun hade dicaritakeun mah matak baluas Lim. Ngan teu ruksak samodel Mang Atma we abah mah. Ur beheungna we nu cacat. Teh mana deui atuh si Taslim jeung si Renju si Jendil harita teh silih reret siga nu kaget. Eta sugan kumaha mimitina cenah Mang? Si Taslim talete. Ari nurutkeun cek keterangan ti si Doing mah kira-kira pukul 11:30 teh. Abah turun bari mawa obor nu kari katampian nu kari ka mana. Da ku si Doing teh ditanyakeun. Tekung silila sanggeus abah balik deui ka imah kalawan nuna obor di dapur. Ujug-ujug gogorowokan di dapur bari kadenge kuno araya di dieu mah dogdag siga nu galungan. Barang diburu ku si Doing ka sampak nyampak geus ngajoprak hareupeun hawu. Bari suku duanana kekejet. Beheung pidu ku geti disangka ku sararea mah mencit maneh di dapur dume aya bedog paragi ngalasulu. Tapi ditinggalian aku Mang bedogna teu aya tapak naon-naon. Lamun getih teh mah teu aya getihan dina bedogna oge. Ngan boga timuru mencit maneh sote dume bedog aya gigireun abah. Nu matak asa teu kaharti Mang Malim lah ku kajadian nu jadi kolot kitu. Disebutkeun aya nu mahala ku jelema meureun kudu kanyahoan ku si Doing. Sabab si Doing ge can sare jeung piraku lamun aya jelema jahat tas unggah teh mah kalawan mahala abah si Doing ge cicingeun. Kana pasti bebela kan jadi kolot kitu. Cek Komar ngajelaskeun sawajarna harita teh. Atulang geus aya katerangan kitu mah. Harita Mang Taslim jeung si Jendil ngahulang samalah make ngagerendeng sagala si Jendil jeroeun hatena. Nya anya kaget aing lah. Kamari kajadian nu kitu nu tumiba ka diri Mang Atma nepi ka hanteuna. Ayeuna Mang Arjali ngan ari Mang Arjali mah cacada teh ukur dina beheung. Ari Mang Atma meruksak pisan palang siang nya sugan dirogah laku beri ciluman. Da teh wuri-wuri Mang Atma jeung Mang Arjali tas maroro beurit aya kajadian kitu. Ceuk gerentes hate si Jendil. Boga timuru yen anu korban teh dirogah laku beurit siluman. Geus kitu mah harita teh poke para wargi sadaya. Si Arjali tumanya cing ku perkiraan Mang kunaon kira-kira na Mang Arjali maot nate kalawan cacat beheung nate. Na Mang Arjali mencit maneh tina alatan papase anjing batur atawa aya kapusing. Tapi ka Mang Arjali luas namahan pati sorangan. Cek si Jendil teh para wargi siga nu ngajojoan ku kana sawangan batin Komar minantuna Mang Arjali. Mangga di timuru mah geus aya nih. Ngan moal bakal dicaritakeun ka sasaha oge lantaran Mang teh boga bapa-bapaan. Nya beunang disebutkeun rada luhur we elmuna samala geus moyan dina bab pangartina mah. Atuh dina kawanina rada lumayan di kawasna. Di lembur urang mah moal aya nu samodel bapa-bapaan Mang. Lain reueus Mang kudu jadi bapa-bapaan manehna teh. Tong boroning bisa ngubaran nu katerap ku panyakit biasa. Sanajan pangheureyan ge samodel nu diteluh. Diteluh ku warajit kang gaong teh. Kumanehna mah sakali ngubaran ge atuh. Kontan we jag-jag deui komo kitu ngusir bangsa jurig jarian. Jurig cai atawa disebutna ge siluman. Deuh. Naon cenah paragina? Keke da bawa paragina bapa-bapaan Mang mah tuh Lim. Pamadi lemur urang bebeja aya jurig atawa siluman. Nu sok jahil atawa ngabinasa ka jelema. Asal ditulukeun we tempatna ku bapa-bapaan Mang mah dibulak-balik atuh jeung sayang-sayang cek paribasana ge. Komo bangsa onom lah. Kegera di mana geus datang ka dieu nya ku Mang bejakeun. Sabab ayeuna mah keur disusulan ku si Obed.
lamun teh mah abah aya anu nganiaya ku jelema deui kontan dibales nage ku bapa-bapaan mang mah jeung teu kudu didatangan ka tempatna di dieu we dipentang ku elmuna teu kungsi isuk pageto harita keneh aya bejana atuh cek Komar nyaritakeun boga bapa-bapa anu luhur ilmu jembar ku pangabisa nyamang cing atuh sugana bong bolongan kuring hayang nyaho ye eta lah pantaran kumaha bapa-bapaan mang teh ngora keneh teh geus kolot samada ki asi-aki kalau teuing teu atuh jiga si aki mah henteu ieu mah kira-kira tengah tubuh we an kudu can nyaho mah moal nyangka jelema nu luhur ilmuna asli sangkana ge jawara sabab awak jang gede kumis baplang sangadulang leungeun babalingbingan bilang bahar kenca katuh ngajeredi pendek nama wah matak gigis neuleuna atuh lamun ngomong kajeun kapangkat kajeun kacaca teu boleh sia jeung aing wae atuh mata ke barang goke moal nyangka nu luhur ilmuna kana tutulungna ge geura ke katingali ku maneh ulun bisa malah sekalian atuh Mang Atma pangnanyakeun mang si Mang Atma ge aya nu dolim ka dirina nya pasti atuh mang mah rek dipangnanyakeun sakalian tema Komar teh sakumaha lila layon Mang Arjali geus beres di salatan tuluy diasupkeun kana pasaran atuh jalma-jalma nu dilaluar geus siap rek ngajajabkeun ka astana nu pernahna teu sabaraha jauh ti imah nu kapapatenan regeyeng pasaran geus ditaranggung ku opatan jerut turun kaburuan samemeh ini teh Komar minantu Mang Arjali almarhum upacara heula sakumahana adat tali pararanti nyaeta dinu kapapatenan ngabejakeun ka anu haladir di dinya atuh sakali deui bisi aya di sisi ti gigir aya kasalahan ti pihak keluargana menta dihampura mohon bilih deui cenah kabeneran atuh cenah eta nu jadi bapa teh boga hutang gancang geura bejakeun sabaraha boga hutang lantaran manehna ngilu tanggung jawab para wargi anu mulia utas upacara ngoloyor pasaran ditanggung ku opatan nah atuh can ge tepi ka astana ujug-ujug gebret hujan meni ujug-ujug gebret kawas nu meunang nengtengkeun ti luhur langit di barung kudordar gelap angin puyuh pohara gedena matak pipaur eta we angin puyuh lilimungan teh sora hujan meni nyor ka tabaku gelebugna angin kulila bledag gelap sora ngabeledag aya gelap di sada ngabeledag jeung ngaburinyai guludug ngaguruh jagat meni asa euneur burinyai berebet beludag berebet beludag harita teh ting burinyai ting ngaberebet gelap tuluy-tuluyan ting berebet ting beledag hujan asa beuki badag suar seor katebak angin ngaso heula ngaso
para mitra sadaya sabagian jalma-jalma nurek jajab ka astana menireang aradan bari ngariuhan heula dina pongpok imah batur kabeh nu jarajab ka astana pada marucicit ngan hadena hujan teu sabaraha lilaraat ukur muruh puy saeutik sedeng guludug masih keneh gegeledegan ngan henteu jeung gelap atuh angin masih keneh ngagelebug murageun cai hujan anu nyangsang dina dangdaunan bring jalma-jalma arinit deui nyiringkeun anu ngagotong pasaran teu lila geus nepi ka astana atuh nu jajab ge sabagian sibuk narawuan kuburan sabab pinuh ku cai hujan sangeus saat kakara mayit dikubur nepi ka rengsena kalawan nu jarajab geus balik deui ka imahna sewang-sewangan atuh peutingna bada magrib di imah kulawarga nu kapapatenan geus loba harita teh jelema-jelema nu rek tahlil samalah si Jendiel jeung si Taslim dibelaan henteu milu tahlil di kulawarga Mang Atma manehna ngadon milu tahlil di kulawarga Mang Arjali sabab hayang nyaho ka bapa-bapaan Komar memangnya harita waktu si Jendiel jeung si Taslim arunggah geus nyampak saurang lalaki tengah tubuh pangawakan jangkung bedegel sakumaha nu dicaritakeun ku Mang Komar gek si Jendiel jeung si Mang Taslim dariuk deket lawang ok si Jendiel nanya bari rada ngaharewos ka Komar anu aya gigireunana Man ieu bapak-bapakan Mang teh heueuh ieu teh mah Komar nyaan Mang rupana meni perenges kitu eta mah wah teu galak temenan keutan beungeut mah teu beda ti jawara tinggal lim ku lain tuh Mang Lim ramo leungeun aduh meni baru sakal kitu gila dek mah euy lamun dikiprat teh mah sekaligus moal teu nongeng bari ongkek meureun teh keun acan Mang acan kewe geus beres tahlil ka Mang rek nanyakeun kumatak lamun marane hayang nyaho tong wakabaralik cenah bisi peuting teuing kajeun ngarenong we di dieu teh mah Komar ret semah nu disebut bapa-bapaan Komar ngareret ka si Jendiel jeung ka Mang Taslim kalawan nanya ka si Jendiel sora meni badag ngumang kana dedegan demi katelahna Bahdalung teureuf ti tatar kulon obro naon si laing kisanak kadengeun aku dewek gegerendengan we ti tadi tanyana bari mureleng kana beungeut si Jendiel atuh si Jendiel nemalan teu pati tatag siga nu kasima eta abah Mang komo lamun ngadenge gaurna maung sia cacak ditanya ku dewek geus siga nu rek ngalenger buka kali inung bapak si lain bapak mah tos maut kali inung we kamana bapak si lain geus maut sumuhun teu aya geus madot sumuhun bah teh masih Jendiel rada ngaleper geus boga bikang si lain naon bikang teh Mang si Jendiel can ngartieun nanyakeun ka Komar bikang teh lamun di urang mah pamajikan teh mah Komar parantos bah geus boga anak sabariji si lain Bahdalung talete para wargi sadaya dua bah ari si lain geus boga sabariji budak euy Bahdalung nanya ka Mang Taslim ai kuring mah keur boga hiji galeutik keneh teh mah Mang Taslim sajelasna memang manehna masok sanajan geus kolot tapi anakna masih keneh leutik kawin telat meureun siga nama para mitra Mang Taslim alus euy tong leuwih ti dua boga anak teh euy baurang teh sabab ayeuna mah zaman KB kudu model can model dewek saumur-umur dewek mah can boga anak pisan deuleu euy sabab dewek mah can pernah reuneuh Bahdalung meni babarak katakan ti ditu mah humor meureunan atuh nu sejen ge milu seur rek waya kumaha mimitina teh teh euy Komar pokna bari ngareret ka Komar ayeuna ye bahada geus eueuh saha kokolotna itu Mang Salman teh mah Komar nu nyuka ngaran Salman kasebut kokolot kampung da tu lain dar ka dinya baraya rek ngadagoan naon deui hararese teuing barina ge ari moal jadi tahlilna ganti ku gapreh kadinya euy Bahdalung teu weleh seuri atuh geus kitu mah para mitra Mang Salman ngamimitian Fatihah dibarengan kuno sejen kitu di Bahdalung milu maca Fatihah tapi ka waktuna dikir harita bari sirah tarungkul guprak cenah di kamar almarhum Mang Arjali sora ngaguprak siga nu murag tapi saurang ge eueuh nu teu eungeuh kana sora nu ngaguprak duka teuing teu kadarenge duka keur husu zikir teu
Tulila guprak kadenge seorang ngaguprak kawas tadi. Bareng harita saurang lalaki ngora keneh katelah Obed. Ngareret kana lawang kamar lenyap maneh ngalenyap sabad di kamar katingali. Siga anu ngajolopong segala bodas. Beuki lila beuki sidi kasorot ku cahaya lampu nu ngagantung di tengah imah. Barang diteges-teges kebeg Obed ngagebeg satakar kebeg. Sabab nu ngajolopong bodas teh katingalina siga Mang Arjali. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu sad Obed diukna isad-isadan ngadeketan baturna tuluy noelan kana tuur. Atuh nu ditoelan ngareret sarta nanya laun. Naon Bed? Pokna sedang Obed ukur tutunjuk kana lawang kamar bari geus teu puguh rarasaan. Atuh ret batur Obed ngareret ana breh bari harita teh kuak baturna ogat ngaguak bari ngorejat nang. Puguh we nu keur husu zikir teh rareuwas samalah. Ting korejat narangtung kalawan ngareret kana lawang kamar Mang Obed. Punten, kana lawang kamar sabab Obed gawena tutunjuk bae. Nge, ai guru tak kabeh ting guru tak lalumpatan geus puguheun barudak. Nu geus kolot ge kabawakeun ting beretak lumpat ka tepas anu ka dapur samalah si jendil mah. Ngadon asup ka kolong meja pamajikan Mang Arjali ge jeung sababaraha urang awewe nu babantu nyadiakeun opieun ting jararit. Ngan wani asup ka kamar lintang tibah dalu. Ana breh teu salah titinggalian horeng nu ngajolopong bodas mayit Mang Arjali. Balik deui atuh puguh we kabeh ngarasa kaget jeung sieun. Aya mayit geus dikubur make balik deui ka imah. Waduh, Komar. Da ieu mayit pitoas laing. Hongko geus di ruang ayeuna aya di dieu euy, ha? Saha anu ngawardonan jeung nu nelakenkeunana euy? Bah Dalung semua amak harita teh para wargi sadaya. Oh, iya Mang Salaman, Mang Salman. Temal Komar nyarita teu pati tatag da puguh manehna ge kabawakeun sieun ku batur. Ka dieu sabade Salman? Bah Dalung ngageroan sedeng Mang Salman teu buru-buru nyampeurkeun. Nyempod bari ngaroroncod tuur taksiran manehna ge sarua ngarasa sieun. Dumeh mayit Mang Arjali datang deui. Atuh Bah Dalung harita nyentak. Ngajedog sia, buru-buru ka dieu, cerok wae padul sia. Mangga. Mang Salman kakarane malan bari nguniang nangtung. Regeureun palebah lawang atuh ku Bah Dalung dikenyang leungeunna. Ngajedog wae sia dirinya manusia teh. Coba buka kapasna. Bener mitoas si Komar tawa lain. Asa teu kaharti aya mayit geus di ruang make aya di imah. Buru-buru buka kapasna. Bah Dalung teu boleh sasentak ojengkang Mang Salman sieun-sieun ge maksakeun maneh ngadeuketan. Ragamang leungeun ngarampak kana kapas. Bari nu sejen pada ngawaskeun ti kajauhan. Wani sotenan ngawaskeun dumeh Bah Dalung geus asup ka kamar.
barang kapas nu dipake nutupan beungeut layon dibuka ana breh katingali huntu mayit Mang Arjali nyerengeh panon buncelik sabeula nu sabelah deui biasa peureum nya atuh aya geus katingali kitu Mamang Salman leungit di tengah wadi maneh ngadon beretak kaluar ti kamar nubruk anu di tengah imah puguh para wargi sadaya nu kerajeg teh lalabuh karumpak ku Mang Salman telila ting korejat harudang tuluy silih seret dina lawang sabada pada hayang ti heula kaluar harita calina Mang Salman aya nu ngabedoa ti tukang krowok cenah calana Mang Salman soe geus kaluar ti imah mah kabeh buriak lalumpatan menipat tarik-tarik nu ka kidul nu ka kaler sewang-sewangan nu ka kulon nu ka wetan pada buru-buru hayang anyog ka imahna masing-masing nu araya lintang ti pribumi jeung Bahdalung kitu di si Jenia jeung Mang Taslim nu masih keneh nyarempon we di kolong meja bari keur kulawarga Mang Arjali mah ngarasa kaget lain heureuyeuan saumurna ge asa kakara aya jelema maot kalawan geus dikubur make datang deui ka imah lamun dina dongeng teh mah asa dina dongeng harita anak pamajikan Mang Arjali saurang eueuh anu wani nyampeurkeun ka kamar lintang Bahdalung jeung Komar kitu keur Komar ge wani sotena nyampeurkeun dumeh we bane aya Bahdalung nyaan ditilik-tilik mah kituna elmuna Bahdalung kawilang luhur harita Bahdalung ngajiad cai herang tuluy dikepretkeun kana beget layon dadak sakala huntu layon nu tadi nyarengeh jeung panon buncelik sabelah teh ain mah biasa saasal tadi bibir balem panon peureum duanana waktos nasep ugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Podas dina bagian ka-11 insyaallah anjing urang teraskeun nya bagian ka-12 atuh ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.